Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Ayeuna bagian anu kagenep 25 dina lajenganana atawa pijujutan carita Jawara Teguha Mau karangan Greksa. Anu baris di Bandungan ayeuna bagian anu kagenep 25. Sakumaha nu kantos di Bandungan idahan canu katunggal bagian anu kagenep 24. Pendaran Mang Dedi kebegatuan jinya mangsana medarkeun kaayaan ngalampahan Wirosada. Anu mana harita Wirosada manggihan tangkorak manusa. Horeng si mana horeng eta tangkorakna Aki Puralaga. Malah Wirosada mawa Krisna si Panjuyung nancem dina dadana eta layon atawa eta tangkorak. Kumaha atuh para pamirsa, pajenenganana ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sayana. Namun kadehilap jandela poho panto lari kana kunci wilujeng. Tarik pisan tur ngagelebu sorana ngaguru estuning mata ketira jeung mata keung. Kalakai garing rabung haliberan ketabaku angin. Atuh kaayaan ngadadak jadi mata keung. Parandene kitu Wirosada mah tetap leku yang haripan tumpukan tulang taleng manusia. Merejeng nyenyekal keris luk 7. Malah diskanene yen eta keris teh ngancem di dadana Aki Puralaga. Atuh hate Wirosada jadi ngageter. Ras inget ka Aki Puralaga anu leungit sarta can aya laratanana. Tapikeun kadanget harita. Atuh barang ngadenge anu ngomong kitu tan katinggal jirimna teh alias ganda meramu. Wirosada muni curinghat. Cungang tung sarta ralataret deui hayang nyaho anu ngomong bieu. Saha anjeun? Di mana anjeun? Kuring hayang ngobrol. Di mana? Teu aya jawaban. Marahan makayan oge balik deui jiga tadi. Angin anu tadi ngaguruh teh leungit. Wirosada ngahuleng memikiran eta kajadian. Lila-kulila Wirosada sadar yen anu bieu ngomong teh tantu lain jalma biasa. Kayaknya malandoy hartina aing teh ngomong kanu gaib anu teu bisa dibawa ngomong pahareup-hareup sakahayang. Tanah naon sakitu oge cukup jadi bukti yen Aki Puralaga geus taya likiana. Aing yakin ieu tulang taleng teh sesa-sesa waruga Aki Puralaga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mugi-mugi Aki Puralaga ditampi iman Islamna. Ya ampura dosa aku Allah nu maha murah oge arwahna sindugi ka Gusti. Datang ka Allah. Ulah di mana bae nyangsang. Cek Wirosada ngomong sorangan bari tungkul bari tetep atuh harita ngekeuweuk eta keris luk 7.
Lebah dinya jagoan. Cipanon Wirosada merebai lalaunan. Terus ngecelak kena tumpukan tulang taleng jalma nu aya haripeunana. Wirosada juga nu ngarasa yakin pisan yen nu aya haripeunana teh tulang talengna aki Puralaga nu geus teu aya kieuna. Keris anu geus aya dina genggemanana jadi saksi. Yen aki Puralaga teh aya nu ngabinasa ku jalan ditojos ku keris lebah genggerongna. Kalawan tebak boga teloba mikir. Wirosada mungkus eta keris ku iketna we terus disesepkeun kana cangking. Dati aya warangkaan sadengkeun tulang taleng jalma anu numpuk haripeunana gancang dikumpulkeun. Terus dibungkus ku daun-daunan dibuni-buni apik pisan. Ngarah teu aya anu nyangka yen tulang manusia. Aki, amanat aki pada dijalankeun ku abdi sadayana insyaallah. Mangga urang mulang orang ngajugjug ka Cibeni. Ieu tulang taleng banda. Badan aki pada dikuburkeun. Kanggo tawis yen aki parantos pupul sarta kada aya kuburanna. Wirosada ngomong dek tumadeda rijeng lewak luwe. Cipanon beki juuh. Tapi teloba pikiran itu jeung ieu deui terus atuh ngaleos ninggalkeun eta tempat. Mulang heula ka Cibeni cenah. Kasubri para wargi. Bangun salampahan Wirosada nurek balik ka Cibeni. Bari jeung ngawat oleh-oleh anu matak ngarakacak hate. Mamawat tulang taleng anu kapanggih di pilwengan. Teu heula eta. Tangtu lalampahan Wirosada kasamber deui ayeuna. Urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka tempat sejen. Khususna ka Jang Wardi. Keur di mana atuh ari Jang Wardi anu keneangan aki Puralaga jeung Wirosada? Kasubri para wargi. Ayeuna urang pusirkeun perhatian urang ka tempat sejen. Harita teh di hiji lembur anu deukeut ka leuweung. Aya hiji tangtungan jalma nu leumpang nak bangun lungse pisan. Eta jalma kawas kedengaranna da katara tina carana make pakaian anu saringset jeung rapi. Toloba babawa ananana ngan kitu we ukur cukup keur kaperluan anu penting wungkul. Saha atuh eta jalma nu keur lumampah taya lian Wardi teh. Anu geus lila ngider kaunga tempat ngajalankeun tugas ti dunungan nyatana Den Purwa. Pikeun maluruh Wirosada jeung aki Puralaga teh. Hate Wardi ngarasa sedih sanya nama. Naon sababna lantaran manehna diutus ku Den Purwa kudu neangan sing bener-bener. Sarta teu meunang wakabalik lamun can hasil. Atuh kasebutna hiji tugas anu berat. Beureun daek teu daek, merlukeun kasabaran. Kudu ka mana atuh neanganana beuki lila telah beuki ipi sarapan aing. Jama-jama anu ditanya oleh eueuh nu nyaho urusan beuki dipapohokeun ku balaria. Tentengeun Den Purwa marentah tebet kawas anu maksa mitu menang mulang alias balik lamun can hasil. Allah Robbul ijati kumaha atuh abdi teh ya Allah bekal beak nu diteangan teu aya pisan laratanna. Bari jeung leumpang teh Wardi ngupat jroning hate.
Bari jeung hate marus ras-ras inget kalemur inget kandununganana anu mangkuk di Cibendi. Wardi keukeuh hayang balik heula kalemur, tapi sieun menang bebendu ti Demang. Ya akhirna mah terus we lumampah-lumpang mapai jala satapak anu pernah sisi lemburan. Mangsa alam berang harita teh akhirna lalampahan Wardi tepi ka hiji warung. Wardi kidak mengkol heula sabada uluk salam gek niuk dina bangku anu dieun tina abi guluntungan. Di dinya eueuh nu jajan sejenna. Atuh warung teh tiiseun ukur ditungguan ku ditantungan nini anu geus kolot pisan. Camluhna ge meulikeun ka atok-atokan. Nuhun cain teh manini. Abi teh hana hoyong nginum. Cek Wardi bereret ngareret ka si Nini anu keur ampleng-amplengan nyeupah. Teuing teurak teuing teu huntuna kana. Sepaheun jeung teh bangun malire di kasemah nu datang teh. Parandene kitu geus dipentaan kitu mah gancang nyomponan pamenta Wardi. Sor atuh harita dibikeun. Uli di mana ku yang cenah pribadi ka mana? Cek si Manini nanya dari jeung teu panonna ge geus loba geus campur bodas. Naon ku yang? Teu pugu anu dijugju pugu oge Manini sarta teu pugu tujuanana. Cek Wardi gan linglung ngajawabna teu pugu da jiga nu padu disada we. Baru Naku mah ya teh kujang asa teu pugu teuing Manini mah. Kujang teh gana naon atuh mun ka boga tujuan anu tangtu ge. Na teu boga imah teh lemur ka matuhan ini mah curiga. Bawa ujang teh garong. Gemah Wardi ngarenjag. Arek nginung ampir-ampiran kebesekan teu tulus. Ukur dicekal we hareupeun bibirna. Panon ngorong ka sini nu haritakeun teu ka Wardi. Atuh jadi si polong harita. Manini abi teh memang teu boga tujuan nu tantu. Sabab keur aya anu tiangan. Nya ka mana we leosna satepina tapi ari disebutkeun garong mah teu suka abi teh Manini. Sabab kuring mah lain garong jauhun tara bangsa. Cek Wardi. Robah ngomongna semu anu ambek jeung gregeteun ka Nini asal disada we ngomong teh. Ngomong rada kasar di ongko. Jeh. Nak omah atuh kujang dah kudu pugu ai ngomong mah. Nah kaharti kudu ngadengekon anak itu. Sabab bisa ujang teh nyaho mah di lemur ieu teh ujang keur waris hampir unggal poting kudu we aya nu kapalingan. Tak kitu nu matak Manini teh curiga. Da bohongan ujangna atuh teu bener ngomong mah. Dumasar kana hal eta Wardi ungut-ungutan. Ngarti we ayeuna mah. Kakeuheulna radah ngadadak leungit sarta jadi penasaran. Regot minum dituluikeun. Terus atuh gelasna ditunda deui. Sanes kitu pok nanya. Daria pisan. Sabab asa jalan pikeun maluruh rosada atawa musuh-musuhna. Sanes Manini. Hampura abdi teh Manini. Tos nyados kasar kasalira, tapi kumaha kaayaan ieu dina salarosna. Garong teh garong naon nu sok ngaganggu kalemur ieu teh. Abi janten penasaran Manini. Margi abdi teh nu sanyana mah nuju milarian jalmi. Yah. Ujang. Lemur ieu teh geus 2 minggu diganggu wae ku jelema nu jahat. Malahan mah geus aya 5 nu kagarongan. 5 yo. Tapi bangsat macan kanyawan ujang. Sarta can kapaluru sahasana. Da ungadi udang oge tara kebelik. Lamun dikepungsut ngalomit cenah. Tak kitu ujang. Teh, ari ujang neangan saha atuh tadi. Ujang ngomong neangan jelema. Sini tukang warung telah balik nanya. Sarua ngerasa penasaran. Hayang nyaho kana maksud Wardi. Oh gitu. Jadi di lemur itu nuju werit atunya Manini. Oh ujang. Nuhun atuh. Nama kanyebutkeun nuhun. Ke atuh dabi teh can parat ngomong atuh Manini. Engkau waka dikantega nuhun atuh kunini diwartosan maksud teh.
Maksud abdi mah kieu man ini. Dunungan abdi geus ngutus ka abdi pikeun maluruh 2 jalmi. Kahiji anu jenengan Wirosada, kadua jenenganna teh Aki Puralaga. Duanana oge aran jeda teh menak ti si Beni anu leungit teu puguh laratanana. Tah ayeuna abdi teh geus hampir sabulan gadah gidi kitu ka dieu ngeder neangan laratanana, tapi edas sangka penak wae manini. Atuh saja binati kitu abdi teh milarian si Wirapati jeung si Kalasurya. 2 garong gerot eta teh manini anu sok ngaganggu kana katengtreman balarea sarta geus kakocap megah jahat garong gerot akitu nini. Lain tewak atuh. Ih maman ini mah atuh nyasa pan ke diteangan kene. Ai ujang satu. Manini tukang warung kaget jeung penasaran. Wastabi mah Wardi. Udin, Wardi. Badai juragan Demang, kemana wae atuh. Nah gitu manini. Iya teh jenenganna teh Wardi. Teu kapino nini. Mohon ujang atuh. Nini teh ditetangkeun jeung menak di Kademangan. Kumaha menak-menak jadi tu wilujeng ujang. Si manini tukang warung yang perikeun ka Wardi terus ngajak salaman. Magek. Harita ku Wardi di Tampanang paroman biar marah mai sabab tetela pisan geuning ngaran manehna geus di wawuh atawa dikenal ku sakuna rahayat si Beni. Nuhun pisan manini abdi teh pun Wardi teh tapi ulah lepat hartos. Abdi mah sanes menek nanging badegana juragan Demang atanapi bujangna belah tak kitu manini. Sabios, tak bujangna oge bujangna menak. Nuhun kerasa. Harung tahun linggih kasaung ini sabab bini teh aya pi omongan geraya. Aya naon teh Demang ini? Wardi riwas panon melong ka sini ni. Ya ujang kasep Aden. Ini teh boga incu awewe. Keur mojeulna rumaja putri mangkat bager. Incu nini ngaranna teh Nyi Era. Induna geus maot 2 tahun katukang. Eta incu nini teh ayeuna keur mojeulna susah ka bina-bina. Sabab dipikahayang ku hiji lalaki anu teu dipisu ka kumaneh mah. Malahan mah lalaki yang ge ngancam ka incu nini. Ajarkeun teh kieu cenah. Lamun teu daek dikawin ku aing rek dipaling we cenah kitu. Ke. Saha jenenganna nini urang mana tah lalakina teh? Wardi kaget panon melong kan sini ni tukang warung. Tekanyawan asa usulna. Nemetina ujang. Tekanyawan lembur matuhna deui. Malah ngaranna oge can kanyawan. Duka teh saha. Tangna tadin ini curiga ka ujang teh. Malah angka incu sok sieun tuluy kitu aya nu malingna. Tak kitu ujang. Ujang, kumaha ngakalanana sangkan si lalaki anu mikahayang ka incu teh yo bisa katewak atawa indi sorangan teu daekeun datang deui ka imah nini tah kitu ujang. Cik pokona mah hayang salamet we incu nini teh. Ngadenge kekecapan kitu kiman ini tukang warung leng teh Wardi ngahuleng. Wardi bingung naima omongan kitu isi man ini. Naon sabab da bingung sabab keur manehna oge sakitu keur bingung. Kumikiran tugasna anu berat ter ayeuna ditambah di ku pamenta mani tukang warung. Atuh jadi tambah berat. Parandene kitu ge. Jadi penasaran pikeun hate Wardi mah. Kekeuh hayang nyaho ka lalakina nu kumaha wani ngancam-ngancam. Lamun beunang sugan jeung sugan bisa jadi pamuka jalan, kenapa manggih kita musuh-musuh manehna?
Temu. Ujang yo sanggup atau henteu. Aya tulungannya sabab urang dia mah teu aya nu mahi. Ya kungsi aya jajakan nu ngabelaan ka incun ini arek nulungan cenah. Tapi isukna kapangi di sisi jalan. Geus maot ngabugigag aya nu mergasa. Tak itu Ujang jadi nu sajen geus yeun gerak. Hei Jang. Naon ini? Lain kumaha ieu? Tenang batur ke atuh. Aduh. Kawan deui Wardi ngahulang. Beuki katarik we ku omongan si Manini. Nu netelakeun yen lembur eta bener-bener kaayaanna teh teu aman. Aya nu ngaganggu ku nu jarahat. Atuh pikiran Wardi jadi robah. Manehna hayang maluruh ka eta jalma nu ngaganggu eta lembur. Ujang. Ini abi sanggem insyaallah nyumpunan pamentan ini. Ngan kitu Manini. Kitu kumaha Ujang? Ngan ari ngeunaan hasil jeung teu namanya teu bisa dangtukeun. Abdi penasaran hoyong terang kalakina anu boga lampahan kitu. Sugan jeung sugan we aya laratan anu kalintang saena pikeun maluruh musuh-musuh abdi anu kedeteangan. Tapi Manini kumaha ketak para pangurus di dieu atuh dah daya pisan usaha pikeun nyegah eta mamala. Ujang mah pangurus di dieu oge teh cicingon Ujang. Apaan ronda mah ronda jeung sasapu di dieu teh ngapeuting ngajaga lembur. Tapi nya kitu bangsa-bangsa tongoy ngabadog. Jeung jalma-jalma jahat sejen alur ilmu hese pikeun ditalakna Ujang. Malahan majuragan haji ge nunggu tukang aya nu nongol waktu keur ngarana. Jelemana mah teu kapanggih geus benyo batur ini kadirigdig ka si Ata Abel teh. Terus kabur kanu poek jiga ngalungit padahal teu kadulu meureunnan tak kitu Jang. Geus saakon kabeh urang dieu mah. Mun kitu carana abdi terek ngenom di dieu atuh. Hayang nyaho kana kajadian di dieu dah kumaha nu salarosna ngan omah tulah loba carios kana sanes yang ininya bisi usaha kuring gaga deui tah kitu Manini. Manini kelakah seuri Wardi nekat marehna arek cicing heula di lembur eta cenah sugan jeung sugan aya milih bisa tepung jeung Gurapati atawa Sikala Surya. Manehna dik nanyakeun ngunaan aki Puralaga jeung Wirasada. Mata surikan syukur pisan Ujang kasep aden. Dan memang gitu pisan kayang Manini ge. Tapi hari terbebejak apa ngurus masalahnya Ujangnya. Isi Ujang dicuriga geura. Sabab Ujang can wawuh jeung urang di halusna mah lapor itu ka ditu kajang RT. Manini tukang warung nyalingan pikeun keselamatan Wardi keneh. Dan memang lamun teu lapor maka pangurus didinya jigana pangurus didinya teh bakal goreng balukarna sarta teluyu jeung palaturan anu laku zaman kiwari. Nya wios atuh ari kitu mani teu sawios bade wangartos abdi atuh ka Pak RT. Tapi kudu diharoskeun kana sejen mah ulah geruh kitu nya. Bini kadang kana sanes ku musuh nu akhirnya usaha abdi meureun gagal. Nah Ujang, hanya ini satu yuk ada usulan Ujang teh. Jagoan jadinya, niniat nepungan Jang RT. Suganya ayah di bumi na. Ngomongna kitu teh drig-drig we sih mah. Ngadakeun warung terus ngaleos. Teu boga curiga jeung teu boga kamalan. Cuwe dagangan mah ditinggalkeun. Ditungguan dek Ujang Wardi. Nu gawena colohok henteu kanu indin. Sawatara waktu ada kurung aya nu datang duaan. Pak RT dituturkeun ku Manini.
Gek dariuk tina bangku song Pak RT ngajak kasalaman. Kuar digancang di tampanan bari mangut tangdaning hormat. Yang Wardi teh. Terus pisan Pak RT, abdi Wardi nuju ngalana aya anu pilarian. Cek Wardi langsung ngomongkeun maksudnya. Seringeun Pak RT gawena ungut-ungutan pok deui atuh harita. Ini teh rek ngadangkeun ka sim kuring ngeunaan maksud jeung tujuan ujang. Syukur lamun heueuh mah aya niat kitu. Kuring atuh satuju pisannya moga-moga we sieun aya hasilna. Tah cobi kumaha carana yeuh? Cek Pak RT ujug-ujug satudueun we. Atuh kacida atohna pikeun Wardi. Sabab tujuanana teu aya anu ngahalang-halang, teu aya anu ngahalangan. Ieu teh Pak, Bapak teh RT. RT dadakuna mah jadi teh. Kumaha? Abdi teh bade ngintip jalma jahat. Anu sok ngaganggu ngacokeun ka lemur ieu. Bener pisan Jawadi. Pak RT kedah ngidinan ka abdi. Pikeun bagarak sorangan sangkan aman jeung teu matak jadi gangguan ka atawa gangguan ka urang ieu. Tapi upami abdi aya kaharepet tangtus bakal nunut bantuan ka Pak RT. Ngan Pak RT kedah sayaga jeung siap. Cek Wardi daya pisan nerangkeun maksud jeung tujuanana. Nuhun atuh Jang. Cantuk ku Bapak gede bantu. Ya bisa terus nama. Bapak RT jeung Wardi ngobrol segala diomongkeun. Utamana pisan mah nu aya patula patali jeung kaayaan di dinya. Nu keur diganggu ku nu jarahat. Ari si Mangini tukang warung hidung nyadiakeun kadaharan. Terus disuguhkeun ka Jang Wardi. Atuh ngobrol teh disalangkunyana. Dina waktu anu singkat Wardi jeung Pak RT geus dalit, teh beda we kawas geus lila atawa geus wabuh lila. Kasubli para wargi panjangna alam berang harita teka catur jaho-jaho sorena we. Kira wanci tunggang gunung Wardi geus tatantatan pikeun yang haripan alam puting harita. Bedog peso balati geus dibersihan siap pikeun dipake ngalumpukeun musuh. Lamun kapaksa teh mah kudu ngagunakeun pakaran. Sedangkan Bapak RT geus tatantatan deui. Malahan lagi sadia balad lobana tujuhan KB piliran ronda beting eta. Tapi Bapak RT teu geuruh yen aya Wardi nu rek ngabantu. Penting ieu aing teh kudu hasil newak bangsat. Ku jalan kitu aing bakal menang keterangan anu yakin. Nah saha manehna teh anu sanyana. Muga-muga we balad si Wirapati atawa baladna si Kalasurya. Maksud aing teh ngarah aya laratanana. Kitu cek Wardi. Ngagerantes dah hate beri ngajentul dina Bang Barung. Ari panon ngalong ka belah kulon, nyidikeun mata poe anu rek sumurup nyumput ka tukangeun gunung. Di sisi lembur belah cikulon kadenge surat ngeret munreang. Paslang jeung sora manuk anu recet ngangan sayang atau pangaubanana. Ditambah deui ku sora-sora sasatoan di lembur, kayaning hayam, domba atawa muning. Sakapun sok kadenge sakali-kalieun anjing anu ngagogog. Nya nu akhirna alam reketek reupeting. Kaayaan sepi jempling ukur digandengan ku suragaan jeung jangkeuk. Dina kayaan kitu Wardi amitan ka Manini. Terus kencis ini kasih si lembur belah di tonggo. Cenah Wardi teh deuk ngintip jalma anu jahat. Wardi saged menang dangdan kalawan geus sayaga pakaran.
Kaayaan alam bekepeting. Hawa geus muih ti karasa meuning nyecep tiis. Angin peuting nambahan tiisna alam. Wardi geus ngajejentul di hiji tempat anu rada luhur muni jeung tumanina. Tapi awas kalebak. Awas ka jalan anu sok dipake lar lewat jalma-jalma nu deuk kalembur sejen. Nya kitu lembur ieu teh kerurit. Nya teh aing kudu bisa ngabuktikeun. Nah saha nu kudu angin ngaganggu kana katentreman ieu lembur. Mun nya teh kitu nah teu aya perhatian pisan ti Cibeni. Pan biasana mah Den Purwa teh sok ngutus murid-muridna pikeun ngabantu ka urang lembur. Tapi keun bae teh kudu pikiran kitu mah. Nu penting mah kudu aya bukti heula. Kitu berentesni hate Wardi. Bari cingogo weh panon mah melong ka jalan. Ngawaskeun kaayaan di sisi lembur. Nyarelek namang sate karasa kira-kira liwat wanci isa. Breh di jalan satapak ayu rarempang duaan bangun anu salse pisan. Tah sia. Cek Wardi berjen curinghat. Mereka gancang ngatayap ngadeketan ke jalan. Hayang sidik kan walempang. Saha maranehna? Kabeneran peuting teh tepoek teuing kacangan ku bentang anu baranang di langit. Pikeun Wardi mah kaya sakitu ge geus cukup pikeun nalingakeun ka musuh. 2 jalma dina wanci kieu tanpa ngurejakeun syukur. Maina datang. Syukur-syukur lamun si Kala Surya jeung Wirapati ku aing rek dituturkeun heula ku aing. Cek hate Wardi berjeng terus katayap lalaunan. Berjeng panon melong kana duaan. Anu raleumpang di jalan satapak. Akhirna Wardi geus aya tukangan eta jalma. Nuturkeun berjeng sasalingkeran kana poek maksud ngarah teh ka nyahoan kudu ti heula alias 2 jalma teh. Anu duaan teh terus dituturkeun ku Wardi. Tetela ngajug-juga teh kalembur. Barang tepi ka sisi belah ti kidul reg nu duaan teh alireun. Wardi oge eureun berjeng ngawaskeun ti kaanggangan di barung hate deg-degan. Ari jalma nu duaan hinggarengan ngalaunan. Kadenge teh sorana wungkul teh jelas pihartieunana. Teh ngomong kenaon. Ngan dina akhirna nu duaan maraket karegos kula makiding. Jelas kitu peta rek ngajalankeun kajahatan. Atuh kusakitu oge geus cukup meyakinkeun keur Wardi mah. Yen anu duaan bener-bener jelema jahat. Dari jalma anu niat bener mah piraku make nu kaditu taregos sagarupa. Kitu cek pikiran Wardi. Sawatara waktu ti harita eta 2 jalma teh lalempang deui kebrus asup ka jero lembur. Rengkak paripolahna terus-terusan diawaskeun ku Wardi ti kaanggangan. Malah dituturkeun beuki deukeut. Nu akhirna nu duaan teh nguruk ka hiji warung. Nu tadi beurang dicicingan ku Jang Wardi. Ieu jiga namun mikah hayang ka nyeerah teh sarta ieu nu jadi ulun-ulun pangaco di lembur teh. Rek sia. Mun katempo nyeun kajahatan dicarak dalam bisa ku aing. Cek gerentesnin hate Wardi barejeng taki-taki. Panon melong kana waktu cukup mangsanya kapan cak para pamirsa. Yeu carita urang tunda heula. Saha atuh eta 2 jalma nu sabenerna? Wirapati jeung Kala Surya atawa nu sejen? Insyaallah ini enjing urang Wardi carita dina bagian anu ka 60 genepna. Mangga ngaturkeun nuhun ku sagarupi perhatosanna. Izin kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.